Innallaha ma'al mu'minin. Sanyana Gusti Allah mah babarengan jeung jelema nu marumin. Urang teh selalu ka mana bae ge dibarengan ku Gusti Allah, sadar atawa teu sadar. Justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah, eta nu hese ge. Urang ngaji mimiti ngaji fikih kemudian haju ke belah dieuna urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah. Ai ngomong mah bisa tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang, kehadiran Allah teh terasa di diri urang. Ieu lah nu hese ketika ku urang diaji ilmu-ilmu tasawuf. Hipayatul azkiyah ada bidayatul hidayah na minhajul abidi iya hikam diaji tinggal diaji disurah tinggal disurah lamun teu dilaksanakeun mah tetep bae moal aya ngerenyed saya tiga-tiga aja. Ieu bahasa wa innallaha ma'al mu'minin, saknyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Allah geus ngajelaskeun bareng jeung urang-urang mukmin ye. Tetapi karasana encan aya urang teu asa dibarengan ku Gusti Allah, ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar. Berarti kan urang teu percaya ka Allah bahwa Allah ngabarengan urang padahal Allah mah sugih. Ai Allah urang percaya ka Gusti Allah, Allah maha sugih teu kudu dagang. Aya teh cenah dahar kumaha? Tah ieu eta lah pinarakaeun teh eta. Ko malah mun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe beuh mun teu digawe mah teu dahar geus kudu baca 2 kali syahadat. Geus ya deuk dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah mantak sarakola sia ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari teu boga ijazah mah sia geus sararese kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia maca 2 kali syahadat sia. Ji sih ada urang lalagaan hirup taha make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah, ma'iyah Gusti Allah, babarengan Gusti Allah jeung urang. Kanyahoan teu kiai cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan ubasi nganyaho keudana babari lamun keur lempang aya awewe nyana berpaling. Eta berarti asa dibarengan ku Allah, izin ka Allah. Pan urang mah lain. Lain urang mah susuna beda jeung nu di imah. Haju bae. Kulitna keur rada lain deui jeung eta we herang. Barang ditanya ja orang Brebes tapi pun putih. Biasanya orang Brebes mah tukang endog harideung. Ieu aja putih terus bae ngahayal poho leng. Eta berarti teu bareng jeung Allah, barengnya jeung nafsu. Komo lamun manggih nu ngongkok ada setik deui tolol teh coba malah ngadoa ka Gusti coba setik angkat padbloon eta kos kitu. Nah eta lah jauh jeung Allah. Hayang nyaho bahwa jelema deukeut jeung Allah ketika manggil larangan berpaling. Ketika nyana keur kidib nyana eureun, ketika aya batur gibah keur ngomong keur batur nyana selalu eureun. Eta izin ka Gusti Allah, selalu bareng jeung Gusti Allah. Larangan-larangan Gusti Allah selalu diperhatikeun di jauhan, ta eta ngarasa bareng jeung Allah. Tinggal kitu bae eta mah. Geus lamun masih kene jelalatan, keranjang matana. Oh, jauh. Komo masih kena WA-an. Tama gerombongan jurig sama kos gitu. Haji tinggal haji jurig sama kos gitu. Jurig sama kos gitu. Arese. Hayang bareng jeung Allah teh. Allah lah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin. Saknya make inna huruf taukid cek ngaji amil komo di alfiah berarti ulah cangcaya deui ulah mangmang deui
yakinkan, saya yakin seluruhnya Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Tapi teu karasa dibarengan ku Gusti Allah. Nu mantak teu dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urang encan pernah ngawauhan Gusti Allah. Atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta, lamun teu cinta atuh bakal moal mantep. Timbulnya cinta itu adalah dari mata turun ke hati. Di mata turun ke hati. Kayaokeun heula ku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah, nu mustahil di Gusti Allah, nu jaiz di Gusti Allah. Waukeun melalui sifat-sifat tersebut. Kabelah dieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus. Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina afalna. Setelah kurang dikanyaokeun beuki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah wauh tak ka urang khaliq horeng aya khol urang makhluk horeng aya khaliq urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tah ka Allah anu maha kawasa. Nyaho ka diri urang horeng ku diri urang mah sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah. Man arafa nafsah arafa rabbah. Kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho engke ka Gusti Allah. Tuluy ku urang teh diteruskeun melalui tafakur, melalui zikir, melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana. Terus ku urang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah. Peuting batur kerek urang mentang mata beunta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah. Cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nutup para rugu kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalam Allah. Mata nu biasa pake deleuan sesuai jeung karesep mata kurang dipake le khusus kana maha kawasaan Gusti Allah. Tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan nu aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana di awak kurang aya latifatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafsi latifatul qalb. Tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanana leng-lengan ke urang teu pati ngurusan awak kuari mah ngurusan teh ngurusan batin ngurusan roh. Terus kurang ditafakuran dizikiran ditafakuran dizikiran ditafakuran dizikiran ditafakuran dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui iwal ti ka Gusti Allah. La ilaha illallah anu dimaksud iwal ti Gusti Allah. Engke ge Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh setan. Hiji be di jero qalbu teh Allah. Teu aya muatan nanaon. Lamun urang geus aya Allah anu hungkul di jero hate teh eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin. Saenyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin. Ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping. Lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng. Geus urang make usolli make sejak kaula adeun ku kumaha ge kitu bae salat teh capek.
usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblat sejak kaula salat zuhur 4 rakaat. Eleh alam pelung mah kos gitulah lantaran teu karasa barengna Allah kehadiran Allah eueuh ngan sakadar disungut sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah bobogohan teh jeung materi bobogohan teh jeung benda bobogohan teh jeung makhluk Allah atuh nu karasa teh makhluk we bobogohan teh jeung kholiq mulai ku hari karasa ngerenyet karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa ku ari mah lain bahasa karasa lamun geus karasa salat dage geus lain maka sejak kaula jakarasa Allahu akbar karasa barengna jeung Allah salat teh maksud ka Allah ku ari geus karasa geus moal aya kieu-kitu Allahu akbar teh karasa geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana atuh rarasaan nu urang eueuh eleh kumaha geus atuh eta mah sagala ruku sagala itidal sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa nu mantak salat puluhan rakaat ratusan rakaat teu karasa Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar nikmat sebab aya nu mawa perasaan aya urang maka kara 4 rakaat gahajuh ae diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh mabok apa cak kadang mabok sholat tuh bapak lu tuh ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh capek tah maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat salat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana rarasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae terus daripada aing mah salat capek eureun lah cek nya teh capek salat aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu atuh moal usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung engke ngomongna genjang naon salat teh si kos kitu sasalatan mah kos kitu tuh salat wasi mah wali sia salat henteu wa iddallaha ma'al mu'minin sanyana Allah babarengan jeung para mukminin ketika Allah babarengan jeung mukmin eueuh kasieun saha nu dihareupan eueuh kasieun japaya ge bareng jeung Allah dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil ceuk wali mah nanaonan sok jeung saha deui Tito lawan Tito saha deui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia oh kitu sadeu eueuh kasieun eueuh tah contohna eta Habib Rizik eueuh kasieun dia kan bae aja teh sabilillah geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona beres guys urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya keneh nu sejen gegara ragah can mararuncul atuh aya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk doang kunyana kaluar seuneu.
aya korek apian. Emang kumaha kitu lamun Cirebon geus turun, Banten geus turun, maaf. Acak-acakan ieu negara. Masya Allah. Bahkan gede na Banten teh dicekel ku para wali Allah. Tenar dengan Kesultanan Banten. Cuman inggisna kieu. Duku kula geus dicaritakeun aya angin, aya cai di Banten teh, aya pasir, batu berarti ieulah alat-alat jang perang. Nu nundukeunana hanya wali-wali Allah. Kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari, ieu nagara sa Indonesia aman. Khususna Pulau Jawa, Pulau Jawa aman. Tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulosari dua, hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai, atawa dibanjirkeun pararae mana-mana. Saat sama sekali eueuh bae. Kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian. Di Cikoromoy mah lamun digali aya caian. Terus datang ka belah ditu batu Quran lamun kurang digali aya caian. Tamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulosari saat sama sekali bae. Puluhan meter ka handap eueuh cai. Hiji. Nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana? Maning eueuh cai sama sekali atau maning babanjiran? Coba pilih. Tuh siapa embung kan kabeh tapah henteu Pak. Musibah embung Pak. Nah, tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kiai teh nu tapan empu gue engge teu nyaho. Ieu bahayana ieu lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan. Gunung Karang jeung Gunung Pulosari eta mah boga sejarah. Tah, loba jelema anu hayang kaluhur hajut teu balik deui digegel maung. Ieu ge hiji nek dikaditukeun. Pakai tumbal Gunung Karang. Lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge. Sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah. Sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah. Karasa babarengana saeutik. Eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah. Melalui malaikat. Nah, hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin. Teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang. Selalu eleh. Di zaman Belanda apa nu dibogaan ku urang naon atuh? Nu dibogaan ku urang naon? Ti ditu mah murtil geus aya, teh baja geus aya. Dereden daya dereden bedil manu hiji dong der hiji asupan deui dereden zaman Belanda geus aya dereden urang teu boga tapi kok urang menang make bambu runcing doang kemudian aya artina bambu runcing teh teu dibagus-bagus. Kemudian congokna dipapas bacaan walau anna qur'anan suyirat bil jibal au qutiat bil ard balik teruskeun ku aing tiupkeun fa sarua jeung tadi neangan beung cek ces eta zaman Belanda kos kitu ente kumaha teh anehna Belanda lewat. Nah, hanya aya mah encek mah. Ada Belanda lewat sini ya. Urut sukuna cokot di urut sukuna tah. Cirian, buledan tendenan ka dia. Tak. Ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh di ditu. Paeh di Belanda di ditu. Mantap kuari lamun hayang nyaho, mun aya hayang ka awewe kemudian awewena embungeun. Tapak suku namana
tapak sukuna tapak sukuna. Nah mulai garit telah di Bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set. Ini garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan. Nah tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim idz qala yusufu tenden kadinya set ujiana Kang Pendi mana eta bisa kos kitu ilmu Allah Masya Allah karim ye ulah lalawara loba jelema aja terus gendong we dirinya teu balik-balik eta ieu kola main tah itu iyalah kumaha agungan Al-Qur'anul kalamullah al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz ngapeskeun jelema-jelema nu nakal Quran mentek nyalahgunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an apakah eta politik apakah eta memang hanya batu loncatan apakah eta memang ingin keren apakah cari nama apakah cari dunia dan lain sebagainya tunggu tanggal main Al-Quran lain main-main al-mu'jiz ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Quranul Karim jelema kafir ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener komo nu ngarti kana Al-Quranul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan tekudu ku urang pasrahkeun ka Gusti ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horenganan teu akur jeung aturan Gusti abdi deuk gelut teu wani lantaran jelema gagah abdi mah lemah nyanggakeun ieu Quran nu Gusti disalahgunakeun ku Gusti abdi hayang leuleuh memeh paeh coba hayang nyaho galedeg turunkeun ji bagua al-mu'jiz serahkeun ka Gusti Allah serahkeun ka Gusti dalakeun ku percaya orang ke Al-Quranul Karim moal jadi jelema boro-boro eta kiai anu ngadukung kalau Golkar ajur kamari ke zaman Soeharto ajur inting-intingan sakali deui ajur inting-intingan sakali deui siata nu neruskeun aing mah toser doang. Iya mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna ieu mah contoh abe urang mantep ka Quran contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat di Banten di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun garana ajur eta ka Golkar salah niat meureun manen kitu ka anu teu salah mah anu teu salah niat mah anu teu salah niat mah